bengi urang mieling ka almarhumah nu 4 tahun silam anjeunna dipundhut ku Gusti ngora keneh sabenerna mun pasini heula mah malaikat Israil ojol jeung ieu maksudna jai ieu mah geus kamangpaatanana tapi kulantaran teu bisa ojol jeung teu bisa disogok malaikat malain cara kipudali kisopa tama kiai rorongsokan masih kena bisa disogok-sogok malah tama malaikat mah teu bisa lantaran dibere dahareun tara dahar dibere inumeun tara nginum sekalipun dibere seping bed tara sare dibere bidadari artis cara nu kaimpi ku kisopa tadi embungeun malaikat mah tur malaikat manurut pisan ka Gusti Allah eueuh nu maksiat malaikat mah mun hayang ningali makhluk Allah anu teu pernah maksiat malaikat mun hayang ningali makhluk Allah nu salilana maksiat setan nu kadang-kadang maksiat kadang-kadang taat bawaan kula ngan lobaan maksiat hampir nyarupaan ka setan ku ayana manusia mah antara malaikat jeung setan atuh disupri titah nuturkeun instruksi Gusti Allah melalui syariat melalui thariqah melalui hakikat lamun bisa ngabersihanana leuwih ti 50% naik ambeuna seungit kos malaikat lamun teu bisa ngabersihan terus we kahandap maksiat bajidor jeung sajabana atuh baueun malaikat ge mantak malaikat eta selalu ngambean sirah Haji Pendi hangru bau karunggoni cek malaikat ya Allah ya Rabb lamun hayang urang nyarupaan ka malaikat urus awak make fikih tapi lamun diurus sakadar make syariat fikih doang mah kadang-kadang ngan zahirna doang nu bagus jubah ngangsar ka handap sorban make 3 jubah make 3 naik angkot atuh teh mah kudu dibawa ka grogol ieu zahir doang kos kitu katipu urang ku zahir encan seungiteun malaikat teh tapi ketika dirarapi batinna ulah aya panyakit-panyakitan ulah aya penyakit penyakit diantara anu geus merambah di urang deukeut teuing ka makhluk poho ka khaliq sehingga make jas hayang ka alam ku makhluk ulah dehem biasa bae sih make sorban hayang ka alam ku makhluk teu meunang salah warna kudu akur luhur jeung handap teu besi teu ka alam ku makhluk nah ieu teh calon dan nu kos kitu teh pisateun bersihan gerage tina penyakit sebab urang teh baheula suci ketika
diturunkan ka dunia diasupkeun ka jasad loba watek-watek di jasad mata celi irung sungut jeung sajabana roh urang teh milu ka perwatakan eta ketika kaluar deui teh maot atuh bobolokot nilah nu dikhawatirkeun teh ketika urang maot ternyata roh urang teh henteu suci sakubah anu pertama sedengkeun nu bakal menghadap ka Gusti Allah teh lain awak ketika roh keluar awak urang nama dicengcerikan dipandian dibungkus disolatin dibawa ka kuburan dikubur nu kamari di komandan-komandan anak buahna malah dincekat nu kamari di bapak-bapak anak jeung incu nincakan kuburan bahkan anu kamari di buya-buya di mama-mama muridna ge milu nincakan ngagoler di jero kuburan nu kamari ieu di dunia teu meunang salah sare teh kudu aya kipas kudu aya AC kamar kudu gede bae jeung kudu harum bae kasurna ge teu meunang salah inoak maafkir kudu spring bed bae masyaallah karim make baju teu meunang salah make sepatu teu meunang salah isuk pageto mah geuninganan asup ka kuburan boro-boro aya spring bed boro-boro aya kipas boro-boro aya AC usik-usikan ge hese di jero kuburan eta mah jasad ternyata anu menghadap ka Sang Maha Khalik mah roh urang naik ka luhur langit ka hiji mun bagus bisa langsung ka dua mun masih kene bagus langsung ka tilu ka opat ka lima dan selanjutnya ketika bagus karaku Gusti Allah disuprih titah turun deui ningalikeun jasad nu keur ngagoler di imah oh eta teh awak aing urang teh geus terpisah ketika dipandian milu urang neulekeun ketika dibungkus halapis dua lapis roh asup ka dinya set dilapis ka tilu urang aya di dinya terus dibungkus di talian sing kenceng nalian reketak jadilah pocong dibawa ka masjid kadenge saha imamna saha anu beritakeun sebab roh urang aya di dieu dibawa terus ka kuburan milu urang Masya Allah lamun bagus indah tapi lamun goreng roh urang naik ke langit ditanya roh saha ieu urang pondok coba bukuna coba barang di deuleu ya Karim ieu mah subuhna qodaan 90% qodaan cak malaikat teu narima nu qodho ieu mah ye terus dagangna oplosan teu beres ieu mah ye dijejak ku malaikat dijejak terus ka handap set jadilah ririwa sapondok sarieun kabeh asal magrib kunci lawang besi air ririwah Haji Pendi main kuluhum ya Allah ya Rabb Masya Allah Inggris seperti etalah bakal terjadi di diri urang mantap jelema teh hayang masantren inget roh aing bakal berhadapan jeung Gusti Allah ngaji pasantren kan ku kolotna gampang dunia mah loba nu teu sakola ge sararugi
geus diatur ku Gusti Allah ngaji sia ngaji Masya Allah nurut budak 10 tahun dikobong nanti pesantren samakna teu balik-balik jelema mah ngalayang Masya Allah teu pernah ngaji 10 tahun ngan betah bae di pondok sakitu ge geus jadi ahli sorga mondok ih sok bener sih saya betul percaya teu ngaji bae geus jadi ahli sorga atuh kok mun ngaji Masya Allah teh pondok sebab naon atuh pondok makan jelema nangan ka majelis ka imam ka majelis ka pondok ka masjid ka majelis ka pondok atuh tambah Allah hari tuh ya nah ku inget na aya alam itu sakumaha nu ku Kangjeng dicaritakeun rempan mondok sageus mondok terus bisa ala kadar cacarakan make sageus make kajut teuing bajedoran ku kumaha ge hasil masantren mah ujung-ujungna tetep bae inget ka Gusti Allah loba anu tadi nama santren balik jadi calo loba nu bebeja kakula nu kuari hirup keneh ge mantan calo loba tapi nyana merenung bae kieu bae ceuk aing mondok sebenarnya mah baheula 15 tahun kok iya aing jadi babaturan jeung lurah kunaon haju aing jadi calo ceuk cenah mending mun sugih jantai gas geusan aing mah jadi calona ditinggalkeun lurah langsung balik ka imah cek pamajikanna kok lain deui kuari mah aing deuk nyai kuari mah gitu lain nyai kitu pan ieu dapur ulah mikiran dapur geus pokona mah ngaji waduh sok jasa teu percayaan pamajikanna mah teu percaya bari hirup keneh mun dibejakeun ngaranna sok ngaji bae ka Cilongok kitab di teangan deui kunyana mana ieu kitab aya kabeneran geus ku geget kitabna bawa deh ku jana ka Cilongok ngaji dihareup bae nyana dari nundutan gitu kita aja ku kula bari bari ngaji lah cek nyana jadi calo geus cek nyana sugih henteu cek mending ngaji bae lah ujung-ujungna ku hari ngaji bae Masya Allah haji berkah deh cek pamajikanna keur jadi calo ku hari cenah nyai jangan jadi kiai cek nyana teh ya jenah tarariis datang ke dapur get tariis Masya Allah ujung-ujungna gerage ujung-ujungna buku kula dicaritakeun nu baru ka pasantren aya anu jadi ustad doang boga majelis taklim loba nu tadi nama santren aju ku hari andieup loba ta santri mah ujung-ujungna mah hampir husnul khotimah bae beureun eta tapak di pondok ngadapang urut ngadenge-ngadengikeun terus milu teu bisa ngageh jang diri nama aya tama santri deuk ka mana tuh urang nyedek balik ka ditu iyalah jelema lamun percaya maot percaya tuh percaya ayah jadah ge keyakinan mah jadulurna ge pararae saenggeus da percaya maot bahwa di jero kubur teh bakal aya pertanyaan saenggeus da aya pertanyaan bisa ngajawab apa henteu lamun direnung encan engke bakal aya mauqif engke aya mizan engke bakal aya jembatan Shiratal Mustaqim moal bisa ka sorga tanpa jembatan Shiratal Mustaqim renungkeun coba ge eta pasti hate letikna duh heuy aing mondok bae lah loba nu ka Cilongok ge kiai cenah kula deuk mondok bae kumaha kiai bae bekal teu mah wajiban atuh jadi kiai ieu lalakon teh jadi nyedekeun ka aing kabeh oh masalah sih aing deuk oh masalah nah seperti etalah nu bakal kajadian roh urang nu bakal berhadapan jeung Allah ketika asup ka jero kuburan anu ku urang sok dicaritakeun nya sempit nya poek nya sepi ternyata lain di kuburan teh horenganan
rame moal Kanjeng Nabi Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir qabrahu atupan meureunanan gede kuburan teh ku doa Kanjeng cahayaan berarti kuburan teh dina Ibanatul Ahkam pan dicaritakeun nah rame di jero kuburan teh cek Imam Ghazali saha anu nyebutkeun bahwa di jero kuburan sepi ternyata begitu datang ke kuburan Masya Allah rame teh lain lalagan rame kapanggih saha Kasep Ahmad abdi teh salat nu 5 waktu Masya Allah hari ieu abdi tahajud nu ieu abdi duha ya Allah ya Rabb hari ieu abdi teh jariyah hari nu ieu teh ngabonceng babaturan ngaji teh ya Allah ya Rabbi ieu saha ieu nu Kasep Ahmad abdi zikir cenah nu ieu sholawat Masya Allah hari ieu muludan cenah teh abdi sok nyumbang aqua teh hiji paingan rada leutik sama ya raya kabeh rarendul di jero kuburan teh ya Allah ulah disangka di jero kuburan teh sepi orang bakal kaparang sok geura ge Haji Pendi maot kapanggih ieu sahih hideung amat ieu bohong hari nu ieu beda amat coba ieu nipu hari nu ieu wah ieu mah maling karung raya kabeh rame mengaji orang di jero kuburan teh raya kabeh di jero kuburan Masya Allah kaparagi horeng kuburan teh ya Karim cak saha sepi rame nu mantak para aulia Allah mah para solihin mah maot eta kan istirahat nikmat nu kamari sibuk ku ibadah kuari jero kuburan istirahat menikmati hasil daripada amal-amal ibadah nginaheun ngadenge Kangjeng Rasul ngadenge para sahabat ngadenge para tabiin ngadenge para aulia-aulia Allah dongeng geus ambalayah jasa ngadenge para ulama-ulama solihin indah maot eta nikmat istirahat barang ngadenge Haji Pendi maot sieun perasaan babaturan nu karitu malulu aduh tah ragap diri urang ketika urang maot saha nu bakal jadi batur urang di jero kubur anu ngabibitian di jero kubur terus ngabarengan yang lamun ngabatur jeung nu soleh cik Kangjeng Rasul atuh di dunia bae lamun di dunia babaturan jeung nu soleh aya teu mangpaatna iya tuh kan tenan cik para sahabat di dunia lamun ngabatur jeung nu soleh nikmat perasaan mun urang boga babaturan nu soleh-solehna di bidang ilmu urang nanya naon bae dibere tilok dipelit-pelit urang babaturan jeung nu soleh di bidang dunia nyana aya duniana urang minta bantuan tara dipelit-pelit urang minta bantuan ka Haji Pendi hati cek jana teh sia datangna ka dieu minta bantuan bae aing dibantuaneun sia asana nyeri perasaan tah eta mah toleh nu geus ngaranna teh beda aya sod aya to tah mun babaturan nu soleh selalu ngangeunahkeun nyana gagah urang lemah ketika urang minta bantuan kanu gagahna soleh kakos uruskeun kos kitu bae geus tanggung jawab sia mah tenang bae urang memehna naon geus senang bae ngeunaheun boga babaturan soleh dijabarkeun lah ku Kangjeng Nabi sakumaha di dunia urang babaturan boga babaturan nu soleh aya mangpaatna atuh di akhirat ge sarua mantak kabeh kaharareup sahabat aya naon sa Kangjeng Rasul kok kaharareup abdi mah aya ngabatur jeung tuan bae abdi di akhirat ngeunahkeun cek kabana bae abdi mandek jeung tuan bae kajen teuing kuku bahage sebab ucapan tuan engke bakal terbukti di akhirat abdi mah kajen kuku bage endek jeung tuan bae tidinya cek Kangjeng Rasul henteu kudu jeung kula menggeus puguh cek Kangjeng Rasul insyaallah saha bae oge boro nu kazamanan kuari anu henteu kazamanan ge terus datang ka tahun 2018 wah tuh di syafaatan bae cek Kangjeng Rasul kuari mah pilih bae tah para sahabat anu kira-kira soleh saha kira-kira sok kadinya Kangjeng Nabi nah ngaleos kabeh karumpul ka Sina Abu Bakar Siddiq
ngeriung cak Abu Bakar nanaonan dia kami mah hayang jeung Tuhan bae iya tuh itu pan aya sina Umar aya Usman henteu iman geus kanyawan Umar mah galak cenah teh cak Umar nanaonan sia tapi ngeriung jeung sina Abu Bakar Siddiq kami bang hayang bareng bae jeung Tuhan sebab ucapan Kangjeng Rasul seperti eta diriung-riung ka mana bae sina Abu Bakar Siddiq lantaran lain di dunia engke di akhirat manfaatna nah lamun kuari urang boga batur anu soleh kemudian engke di akhirat deuk ka saha deui urang minta tulung jaka si eta mamanya teuing nya nagari weuheun urang minta tulung aji tulungan boro-boro jang sia aing ge ieu dirante waduh pan eta ngeri urang gos gitu nah iyalah keistimewaan ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok teangan pibaturan urang nu soleh ulah jang di dunia jang engke di akhirat di dunia malah gampang di akhirat dan mantap teangan kuari minimal haji soleh gitu tah lah eta nu ngaranna soleh aya di Cilongok ge ngaranna soleh tapi main gapleh bae teh barang di delek KTP na orang rimpak sia dulur Kipuloli deh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah